kena kana tangkal. Nyaeta kena kana tangkal kai anu aya sisi jalan. Eta tangkal kai anu kakenan ku dampaleungeun Mang Gendil ngadak-ngadak tutung pengaruh ajianana anu kacida rohakana. Piraku lamun kena tarik kana pipina Rahman atawa kana dadana piraku tegeheng cacak-cacak kana tangkal kae ge sakitu tutungna. Anu saterusna Mang Gendil malikeun awakna. Yuk, dampaleungeunna ngaheong bangbaraan. Maksudna mah nyaeta arek ngarah atawa arek ngagedor dada Rahman. Kitu gorowokna sora Mang Gendil. Tapi Rahman rikat ngagiwar kabelah kenca. Yuk plos. Serangan Mang Gendil nyamos deui. Sababaraha kali serangan Mang Gendil tapi anggar we eueuh anu keuna hiji oge. Dina jurusna butbet teu sirikna kumaha we bagong bayangan anu nangan mangsa. Dina gerakanana ge hampir-hampir teu diperhitungkeun. Kabobohan geus kadorong ku nafsu, geus kadorong ku hawa amarah anu ngagugudug. Intina mah hayang nandasa Rahman. Cileng Mang Gendil loncat deui. Ayeuna mah awakna ngalayang, maksudna arek ngajejek si Rahman ku sukuna. Rahman rikat ngalegot ka kenca bari terarese ngan yukep tigelang suku. Mang Gendil ditewak anu saterusna dialungkeun maksudna rek dibebeutkeun. Tapi lain di kieu hebatna barang nincak kana suku jurali-jurali-juraliut. Awak Mang Gendil juralitan siga anu hampang pisan. Reg Mang Gendil ngarang tuluy nangtung ngajega kituna teh bari ngahegak. Bangetna beureum nafsu jeung capek ngahiji. Hauk Mang Gendil ngahauk. Pojok edan babajit bau cikur montong cungcat-cingcat montong luluncatan. Ayah lawanan dewek kitu cek Mang Gendil bari ngahegak. Panonna anu semu jer bari jeung semu beureum siga anu geus ngaronda nandakeun dina nafsuna bener-bener manehna geus muncak. Kitu kahayangna baraya lamun hayangna kitu cek Rahman. Bari Rahman kencang masang kuda-kuda. Celeng Mang Gendil loncat deui. Dampaleungeunna geus meber rek ngahanca pipi Rahman. Tapi Rahman teu ngagiwar. Ayeuna Rahman estuning teu ngagiwar, tapi sakilat Rahman mesat hoe. Hoena bari kituna teh dipake mapak dampaleungeun Mang Gendil. Heuk, aya sora tarik pisan, mending ngabeletrak mata klinu kadengena. Dua kekuatan diadu ajian Mang Gendil jeung hoe pusaka Rahman. Nanti dia bisa kaukur sejauh mana kehebatan ajianana Mang Gendil jeung sejauh mana kehebatan pusaka Rahman.
katingali Mang Gendil awakna ngajari jeung ka tukang kadorong ku tanaga anu dikaluarkeun ku Rahman. Barengan jeung eta we malik ka handap nyaeta nyasar kana sukuna Mang Gendil. Kastame selek deui pletrak keuna pisan kana tuur Mang Gendil. Mang Gendil ngaguak turna asa rampal bro awak Mang Gendil rubuh. Tak kuat nandangan eta we pusaka anu digunakeun ku Rahman. Pok Rahman nyarita kitu nate bari loncat anu saterusna ngahembatkeun deui hoena pletrak goak. Mang Gendil ngagoak kadua kalina anu tadi ge tuurna icecer koe can pogo leungit ayeuna di tamah deui bitisna. Atuh ngan bro awak Mang Gendil rubuh kumaha we tangkal cau anu dituar. Itu nate Mang Gendil bari ngagoak aduh-aduhan. Tobat ampun, tobat ampun. Mang Gendil gogoakan turna panas betisna asa rampal beres jeung ngadak-ngadak tur jeung betisna asa remek. Panas ngahayap asa diduruk ku seuneu. Ayo urang tong kalaka gogorowokan kitu cek Rahman. Mang Gendil boro-boro bisa nembalan anu aya mah ngan gegerungan we ngararasakeun ka nyeri anu lain di kieuna. Ayo rek kumaha ayeuna kitu cek Rahman bari ngulangkeun hoena. Atuh Mang Gendil meni murungkut. Aduh ampun Den, ampun kitu cek Mang Gendil bari ranggah kumaha we budak leutik anu hayang dipangku. Leungeunna ranggah seolah-olah manehna lamun kitu teh mah geus ampun. Cakakak Rahman seuri bari pok nyarita. Lah Mang Gendil goreng tungtungna nah hari tadi mani harus alabatan gong nah harina jadi kempes kieu kitu cek Rahman bari merong ka Mang Gendil. Aduh ampun Den, ampun abang ulah ditandasa Den, ampun Den kitu cek Mang Gendil bari muringis katingali huntuna nyengir kumaha we domba anu keur ngasin. Jeung sieun katsida eta hoena ditenggeukeun kana sirahna. Lamun eta we ditenggeukeun kana sirahna wah geus kabayang bakal kumaha nasib sirah manehna. Lain deui balukarna da kena kana suku ge manehna geus teu bisa hudang deui. Moal ieu kana sirah beraku sirahna teu serat bangsret mah. Pok Rahman nyarita, Mang kukuring dihampura tapi lamun mamang sakali-kali deui ngalakukeun boh kakuring boh ka Neng Siti boh ka nu sejen hampura
jeung bakal kapaksa kuring bakal ngayakeun tinakan. Kitu cek Rahman dina nyaritana tegas bari panonna seukeut neuteup ngandung pangabaran. Aduh, ampun Den, ampun. Moal deui mamang mah moal Den, moal. Mamang rek tobat. Mamang sadar ayeuna mah. Yen ngalakukeun kieu teh eueuh hartina, eueuh gunana satadina we memang teh. Asa pangakangna, asa pang mangna peda eueuh anu waniun. Peda can pernah eleh. Kitu Den. Pokona mah di ngawitan ayeuna mang tobat rek neuneun atau rek biceun kalakuan anu goreng. Kitu cek Mang Gendil. Kituna teh bari ngalimba teh karasa cepanona mimiti marabay. Da cek pikir meunang Mang Gendil. Hirup manehna sapanjang hirup can pernah ngalakukan bener. Jauheun ngalaksanakeun ibadah anu sesuai kewajiban agama. Panti baheula ge haok polotot. Tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun androk teh lain bohong. Tapi ayeuna wasilahna sareata bisa sadar ku Rahman. Oh, mung wayahna we Den. Ieu mamang sampean pangalanungankeun deui we saperti sabihari deui. Kitu cek Mang Gendil. Mohon-mohon ka Rahman supaya bisa nyagerkeun deui sukuna. Anu beki lila teh beki karasa nyeksek jeung panasna. Teu bisa dicengkatkeun acal. Ari Rahman pan sifatna teh teu aya tujuan hayang ngabinasa ka papada manusia. Komo ieu mah ninggali musuhna geus teu walakaya. Tapi intina Rahman mah hayang nyadarkeun ka Mang Gendil. Nya Mang. Teu nanaon. Mudah-mudahan mah bisa cager deui. Mudah-mudahan diijabah ku nu makawasa. Kitu ceuk Rahman. Kinutna teh bari nyamperkeun ka Mang Gendil. Anu saterusna eta we diantelkeun kana suku Mang Gendil. Ditenggalkeun terus diusapkeun. Monggo Allah anu maha sagala-galana. Jeung bubuhan eta hoe-hoe pusaka teh hiji ulama besar. Dadak sakala suku Mang Gendil anu tadina teu bisa diusikeun ayeuna mah jadi biasa deui. Malahan mah geus teu ngarasa nyeri atawa panas. Cager sabihara ku sabihari kumaha we mimiti. Cung Mang Gendil nangtung pok nyarita. Aduh Aden. Hatur nuhun Den. Hatur nuhun. Aden tos ngadamangkeun mamang. Kitu cek Mang Gendil. Bari awakna samudongko. Intina hormat ka Rahman. Nya Mang. Sami-sami nya sok we ayeuna mah geura mulang. Ayeuna mah geura mulang. Kitu cek Rahman. Atuh anu saterusna Mang Gendil tuluy indit di eta tempat. Dituturkeun ku si Jantuk. Bari si Jantuk mah olohok we ngabandungan kana kajadian tadi.
Si Jantuk sebenarnya mah asa terpercaya ningali Mang Gendil seolah-olah kokolotnya seolah-olah guruna amruk ku budak satepak. Cek kasarna mah rubuh ku budak karek kamari sore. Jeung sebenarnya mah si Jantuk ge bungah jeung atoh. Yen Mang Gendil bener-bener ingsap babalik pikir. Da sebenarnya mah boh si Jantuk, boh si Jantra da geus saream nuturkeun Mang Gendil teh. Cek kasarna mah dosa teu burung malaratnya. Hari manehna rek langsung eureun. Eureun teu. Kumaha? Eureun teu nyabat mambeureunan bedog teh kana beheung manehna. Ayeuna ngabandungan kitu, atohna lain di kieuna. Manehna laksana hayang babalik pikir. Hayang bener usaha, da loba ari masalah keur usaha di Kampung Cilandeung mah asal daek. Rek tanina rek naonna oge. Tapi si Jantuk teu loba omong. Anu saterusna si Jantuk nuturkeun Mang Gendil. Geus puguh Mang Gendil jeung si Jantuk init mah anu saterusna Rahman jeung Neng Siti gagancangan arini ti eta tempat. Da intina nya kungus peuting lainna naon. Pasti Pak Herman jeung Ibu Herman bakal arep-arepeun. Sebab pan biasana ge lamun dina balik tara telat-telat teuing, pan ayeuna mah telatna cukup lila. Leuwih ti 2 jamna. Waktu teh terus nyerelek teu karasa. Wanci peuting geus kaganti ku beurang. Sareng ngiti belah wetan mimiti meletek panan poe. Mimiti muncul ngabageakeun. Estuning satia pisan panan poe mah sesuai parentah tinu Maha Kawasa. Sora manuk recet ti sarada ngabageakeun datangna beurang. Hawa ti lembur Cilandeuh menika rasa seger bubuhan sakurilingna pinuh ku tatangkalan. Can kena polusi aman we dina masalah paru-paru bumi mah keur di Kampung Cilandeuh mah. Jeung can aya pabrik-pabrik bangsa nu ngandung kimia. Kacatur si Tarang, Mang Arman jeung si Kadun geus marulang ti marongge nyeta ti imahna Abah Gono. Harita tiluanana karek nepi ka Sumedang. Malahan mah si Tarang eureun heula nyaeta di warung kopi. Bari sakalian meuli tahu Sumedang. Atuh mitra-mitra dinikmat. Dinikmat kumaha? Nikmatna lain beja. Tahu-tahu Sumedang anet dadakan make cengek. Cengek jalujuran teh ning mitra-mitra. Meni dicatrok teh ning nya. Samu bareureum, hejo ge hejo kolot. Ari kopina kopi hideung. Bari nempo pamandangan ka belah wetan. Anu ngaplak pikabitaeun pan. Puguh we teu manyos kumaha. Kituna teh bari ngarokok Piater. Pokona mah kaendahan geus teu bisa kabayang kanikmatan. Sak ceng sabah Mang bisi kurang deui kurang aneh male deui lah tahu mah. Sakalian mawa ke rengke ka imah ka si Bebe pasti badan si Bebe ngarap-ngarap oleh-oleh na ti Sumedang.